Seueur orang Sunda anu tos terang Cut Nyadin, tapi teu sadayana terang yen pahlawan Wanoja Aceh anu kakoncara ku gaya perang gerilyana makamna aya di Sumedang, Jawa Barat. Tepatna ayana di Komplek Makam Gunung Puyuh, lokasina teu jauh ti alun-alun Sumedang, jarakna kira-kira 800 meter. Ngadangu kumaha pejuang anu tarung di zona pangkuatna di Indonesia tiasa gaduh makam di Pulau Jawa. Pak Asep salaku penjaga makam Cut Nyadin ngajelaskeun. Kumaha sajarah Cut Nyadin dugi ka dimakamkeun di dieu? Ibu Cut Nyadin asli ti Aceh. Anjeunna lahir tanggal 6 November 1848. Ageng di Aceh. Sate acan dewasa, Ibu Cut Nyadin ditikahkeun ku sepuhna sareng panglimana Teku Ibrahim Lamenga. Dugikeun ka anjeunna gaduh katurunan hiji istri namina Cut Gambang. Tapi yuswana teu lami kabujen ngantunkeun nyaeta ditembak ku Belanda. Sababaraha taun kapayuna Ibu Cut Nyadin nikah deui sareng panglimana nyaeta Teku Umar Johan. Tapi Teku Umar oge nasibna sami, nyaeta anjeunna ngantunkeun ditembak ku Belanda. Salajengna Ibu Cut Nyadin disambut ke keluargana, tapi Ibu Cut Nyadin alimeun anjeunna langkung sae milih di lingkungan Masjid Raya Baitur Rahman kanggo ngalajengkeun ibadah ka Allahna. Tapi masjid eta oge nasibna sami dihancurkeun ku Belanda. Tah tidinya Ibu Cut Nyadin teu nampi dugikeun ka anjeunna susumar. Leuwih hade kuring teu ningali daripada ningali kapir di tanahna. Tah tidinya Ibu Cut Nyadin ngawitan turun ngalawan Belanda. Di leuweung ka leuweung, ti gunung ka gunung salami 33 taun. Dugikeun ka anjeunna teu damang atanapi gaduh panyawat. Naon panyawatna? Nyaeta teu ningali atanapi lolong teh. Tah panyawatna ieu kapenak ku panglimana Teku Panglaut. Yen Ibu Cut Nyadin tos sepuh tos teu ningali aya di leuweung, anjeunna teu wasa ningali seorang ibu aya di leuweung, nya anjeunna dongkap ka Belanda dugikeun ka anjeunna rela disebat pengkhianat kumargi aya rasa karunya teu wasa. Tapi nuduhkeun panyumputanana eta Ibu Cut Nyadin di aya syaratna. Meunang Ibu Cut Nyadin ditewak. Tapi aya syaratna hiji, tidak boleh dibunuh atau disakiti. Kaduana teu meunang dinyenyeri. Katiluna teu meunang deukeut. Komo nepikeun ka paadek kulit mah. Komo deui lamun nepikeun ka di teungeulna. Nya, padeukeut oge teu meunang gitu. Komo barejeng dinyenyeri. Tah, perjanjian eta disatujuan ku Belanda. Nya, tepatna tanggal 6 November 1805 Ibu Cut Nyadin dijemput ku Belanda dicana ka markas Belanda di Aceh. Anu salajengna tahun 1806 Ibu Cut Nyadin ku Belanda dicana ka Jakarta sareng hiji juru bicara sareng hiji pengawal. Juru bicarana teu disebatkeun namina, pengawalna anu namina tekunana yuswana 15 tahun. Saparantos dongkap di Jakarta, Ibu Cut Nyadin bade diasingkeun deui. Tapi Ibu Cut Nyadin nyarios. Meunang kuring diasingkeun tapi ka Sumedang. Padahal teu apaleun Sumedang teh di mana. Tong boroning baraya. Dulur warga nu kenal oge teu aya. Istilahna anjeunna asal nyarita. Asal nyarios. Meunang kuring diasingkeun tapi ka Sumedang. Nya sesuai sareng perjanjian maka Ibu Cut Nyadin dicana ka Sumedang. Saparantos dongkap di Sumedang, Ibu Cut Nyadin ku Belanda dipasrahkeun ka Bapak Bupati Sumedang anu namina Eyang Surya Atmaja atanapi Eyang Mekah. Nanging harita mah teu acan janten Eyang Mekah. Janten Eyang Mekah teh di tahun 1820. Ibu Cut Nyadin dongkap ka dieu tahun 1806. Tah saparantos nanti kitu Bapak Bupati ieu atanapi Eyang Surya Atmaja ieu ningali cariosanana Ibu Cut Nyadin mung bahasa Aceh sareng bahasa Arab, nyamantenna ngulem manggil
tokoh ulama nu tiasa bahasa Arab nyaeta Kiai Haji Sanusi. Tah ieu makamna. Salajengna saparantos ngobrol-ngobrol, Belanda mah sareng juru bicarana ieu wih deui ka Aceh. Tah atuh Ibu Cut salajengna Ibu Cut Nyadin sareng pengawalna dicanak ku Kiai Sanusi ieu ka bumi Kiai Sanusi anu salajengna linggih di bumi Kiai Sanusi. Sarengna deui Ibu Cut Nyadin dirawat khusus ku putuna Kiai Haji Sanusi nyaeta Ibu Siti Khadijah. Putu Kiai Haji Sanusi anu ngawitan, tah abdi putu ti Ibu Siti Khadijah gitu. Biasanya ngadongeng itu aya warisan sejarah turun temurun. Tah anu salajengna duka enjingna duka wengina Ibu Cut Nyadin nyarios atanapi zaman ayeuna mah curhat ngadongengkeun sejarah carogena Teku Marjohan nu di Aceh sok sanajan tos ngantunkeun tapi masih kena dipilarian ku Belanda. Kasieun Kiai Haji Sanusi Ibu Cut Nyadin aya nu milarian deui nya namina oge dipanggil nyaeta Ibu Ratu. Nah manggilna Ibu Ratu kumargi Kiai Haji Sanusi ieu menghormati menghargai Ibu Cut Nyadin. Sieun Ibu Cut Nyadin aya nu milarian deui nya dipasihan nami istri, nami kanggo istri pangluhurna sa Pulau Jawa nyaeta Ibu Ratu. Tah eta sejarah nami kitu nya. Jadi bujang-bujang anu tebih nu caket ge teh uningaeun yen eta teh Ibu Cut Nyadin ti Aceh uningana Ibu Ratu keluarga Kiai Haji Sanusi. Kasalajengna Ibu Cut Nyadin sok sanajan anjeunna tos teu ningali atanapi lolong tapi anjeunna masih tekana tiasa ngaulang atanapi ngajar sapertos ade-ade ieu calon. Tah mugia aya karomah barokahna ti Ibu Cut Nyadin janten. Kumargi Ibu Cut Nyadin kan tos janten eta mah ngaulang gitu nya. Ya menuju ieu keneh. Tah, kumaha cara ngajarna ieu Ibu Cut Nyadin? Kan Ibu Cut Nyadin teh tos teu ningali, manya guru teu ningali. Ku logikana ku Bapa diterangkeun. Ibu Cut Nyadin ngajarkeunana lain ngajarkeun maca tulisan. Lain ngajarkeun maca nu katingali ku mata, tapi maca nu katingali ku rasa. Nyaeta HTTA nu disebut isina, hikmahna. Naon ari isi jeung hikmah contohna model bismillahirrahmanirrahim, naon ari isi bismillahirrahmanirrahim. Sabab saacan isi teh aya maksud, saacan maksud aya harti, saacan harti tadi dinya urang ngucapkeun. Tah model kitu. Pami makam Cut Nyadin ieu janten cagar alam budaya Sumedang. Tah makam ieu kan kapungkurna ieu sanes makam Cut Nyadin, tapi makam Ibu Ratu. Ieu namanya kapenak yen ieu makam Cut Nyadin saparantos 50 tahun. Kan Ibu Cut Nyadin ngantunkeunana 1808. Saparantos 50 tahun namanya kapenak kitu oge aya parentah langsung ti Presiden Soekarno miwarang ka Dr. Ali Hasimi Gubernur Aceh supados dipilarian di mana makam Cut Nyadin. Nya tahun 1857 aya pamarentah Aceh dongkap ka dieu sareng Belanda milarian di mana makam Cut Nyadin. Nya kaleresan waktu sarita Ibu Siti Khadijah nu ngarawatna masih keneh aya. Nya diresmikeun yen ieu teh tahun 1857 yen ieu makam Cut Nyadin. Upami janten cagar budayana mah duka. Dan panginten duka pokona mah ieu teh dibangun ku Pemda Sumedang tahun 1872, lajeng direnovasi ku Pemda Aceh tahun 1887. Lajan cagar budaya mah eta mah enggal keneh 2000 sabaraha 2000 diangkeun aku cagar budaya mah gitu. Buka 2020 hiji, buka 2023 atau 2010 nama gitu. Nah enggal keneh gitu. Salajengna naon wae ajen sajarah jeung budaya anu dikandung ku makam Cut Nyadin. Mohon. Jadi di dia Bapak Badanten. Jadi jawabannya kan memang tetiasa Bapak nyalira Badanten sareng kumaha. Sebagai ajen naon dikandung makam Cut Nyadin di dia. Jadi makam Cut Nyadin di Sumedang hiji sebagai makam pahlawan nasional. Makam nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena MPN. Ya, MPN itu nomor 1, MPN yang terdapat di negara. Gitu. Kalau TMP
yang ada di kabupaten, TPU ada di perkampungan. Jadi kalau makam Cut Nyadin ini sebagai makam pahlawan nasional yang memberikan keharuman, kebaikan di tempat itu, di kabupaten itu. Nah itulah. Naon wae tantangan anu dipayunan dina pelestarian makam Cut Nyadin. Atur nuhun. Eta pisan gitunya. Tantangan anak bapak nu ngajaga ngarawat di makamnya. Padamelan mah teu aya tantanganan. Tantanganana di mana? Disebutkeun kumaha tapi kudu. Tantangan nomor hiji teu boga akses jalan pribadi. Tidak punya jalan sendiri. Jadi bapak mau beli material itu harus lewat mana? Karena masyarakat sendiri pun tidak begitu menyetujui. Termasuk pemerintah pun. Contoh pemerintah, apakah pemerintah memasang arah petunjuk ke arah makam Cut Nyadin? Padahal bapak udah minta. Pemerintah setempat akan memberikan jalan hanya untuk orang lewat. Bawa barang banyak, wah. Kalau barang 1-2 sih oke, betul. Yang bisa ditenteng. Itu Enten naon manfaat makam Cut Nyadin kangge generasi muda di zaman sekarang? ya, itulah. Sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Inilah adalah salah satu gambaran. Yang namanya pejuang itu adalah orang yang bekerja. Yang membela itu disebut pejuang. Bekerja membela. Nah itu tergantung judulnya apa. Tetap seperti ada juga sama pejuang pembela itu adalah pahlawan. Jadi yang setelah pekerjaan yang ditinggalkan itulah adalah pahlawan. Sesuai dengan karakter mah itu. Kalau ini pahlawan perang, pahlawan apa disebutkan pejuang seperti pejuang rupiah juga sama itu pahlawan ya. Termasuk pejuang rupiah juga itu adalah pahlawan. Jadi sangat ini buat generasi penerus itu adalah gambaran contoh kalau bisa anak zaman sekarang, pemuda sekarang ini mengikuti seperti perjuangan Cut Nyadin. Apa mengikutinya? Dia bekerja tanpa pingin dikasih buruh, padahal dia membela negara. Ya, apakah dia pingin dikasih upah atau pingin diganti atau pingin jabatan? Enggak ada. Itulah salah satu contoh gambaran karena dia bekerja lillahi ta'ala tanpa pamrih, itulah bahasa ayeuna nanti. Keun mah teh diburuhan oge nu penting mah ieu gitu kan. Tapi kan ari ku zaman ayeuna mah tetep pagaweanan hayang diburuhan wae eueuh sistem. Eueuh buru macam ambung kajeun eta mah kitu. Tah itu salah satu contoh gambaran buat pemuda. Memang kita membutuhkan uang, tapi kita lihat kalau perlu kerjakanlah walaupun tidak punya buruh. Memang kita tetap kerja itu memang ada pamrihnya, tetapi kalau memang kita tahu bahwa itu kita jangan mengandalkan pamrih dari dia karena kita bekerja lillahi ta'ala. Seperti bapak di sini, apakah bapak minta duit? Bekerja aja, nggak minta. Bapak kalau bekerja di sini melihat uang, mungkin sama ada juga boleh deh, nanti tapi minta duit bapak, ya nggak mungkin bapak seperti itu. Di sini kalau bapak menjalankan karomahnya dengan garis bersih, yang mana tokoh ulama ini memberikan 2 karomah buat bapak. Yang mana sekarang ayah bapak kasih juga sama adik-adik. 1, jangan lepas dari kata belajar. 1, belajar sabar, 2, belajar ikhlas. Barengin dengan dikir. Itu aja. Nah, naon pesen Bapak kangge generasi muda sangkan langkung mikaniah kacaga budaya sejarah Cut Nyadin. Dah, iya mohonnya. Nya kitu oge upami kersa ngadangukeun, kersa ngajalankeun mangga henteu teu sawios. Mung sakadar ieu mah mung temun cek bahasa teh mati kolot meresaran. Sok ujang nyai turutkeun adat kebiasaan naon anu dipilampah ku kolot. Urang kudu ningali mana nu bener mana nu salah nu waktu kolot urang ngajalankeun. Intina aya papatah
jalankeun carita ieu pek amalkeun carita ieu jabarkeun carita ieu ku Ujang Nyai sing bener-bener nepikeun kanapakna nyaeta anu hiji papatahna model kieu. Tata titi tata krama tali paranti karuhun nu baheula pek parake ku hideuk eta. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the